أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين وخاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para jamaah hadirin sadayana, tanbihun ieu hiji peringatan pepeling pikeun urang sadayana, wabil khusus ka jalma-jalma anu ku Gusti Allah dibere kajembaran ekonomi, dibere kajembaran materi, dibere kajembaran harta, sehingga ketika nyana boga harta, boga pepelakan, boga hewan, dan lain-lain anu diwajibkeun zakat, jol beh satahun ngaranna haul, orang-orang tersebut berkewajiban ngaluarkeun zakat. Kizain rek zakat hasil pare biasa nama sok dipasrahkeun ka pengurus zakat nu disebut amil zakat. Ai nama cek kizain lah moal dibikeun ka pa amil zakat kuing kiwari mah hayang ku aing bae dibikeunana ka para mustahikna. Ngumumkeun di sapeker, assalamualaikum wa RWB cek kizain, warga masyarakat Kampung Cibadak atau sakajaroan 2 nu ngadenge kana sapeker ieu, terutama di golongan fakir miskin, berapapun kalian berada jumlahnya, datang ka imah kula ayeuna keneh kula neuk ngabagikeun zakat. Oh jelema ngadenge di blok Kaler, blok Kulon, blok Kidul, ngadenge pengumuman kizain di musola bahwa nyana ngabagikeun zakat, berangkat ka imah kizain. Ku kizain dibagikeun zakat biasana ka masyarakat masing-masing, dibikeun ka fakir miskin ku tangan nyana langsung. Kumaha eta Pak Amil, padahal aya amilin di lembur eta, pengurus petugas tukang ngabagi-bagikeun atau ngumpulkeun zakat. Apakah amil tersebut kabere tina zakat eta sebagai amilin, apakah berhak menang zakat ti kizain? Dijawab ku ulama, lau farraqal malikus zakata, lamun bae pemilik harta ngabagikeun langsung zakatna ku sorangan tanpa melalui amilin, maka hilang jatah zakat, jatah babagen pikeun amilin, lantaran nyana teu kabagean tugas ngabagikeun karena dibagikeun langsung ku nu bogana. Kitu maksudna. Sumainin hasoro al-mustahikuna wa wafa bihimul malu lazimata mimu. Ditanya ku Pak Lurah, dah aya sabaraha ieu mustahik zakat? Cek masyarakat, oh fakir cenah aya 50, miskin aya 50, mereneg zakat ya, zakat tijaroh, duitnya kebetulan aya 50 juta, fakir 50, miskin 50 misalkan, duit aya 50 juta. Kira-kira eta duit 50 juta mun dibagikeun ka fakir 50, kasih miskin 50 jelema, bisa kabagian moal anu sakitu 50 juta kira-kira
kabagian. Sering sabaraha duit tadi kira-kira duitna? Sering 250 sering 500.000 ewang. Nah, summa inin hasoral mustahikuna wa wafa bihimul malu lazimat ta'mimu. Cek palurah wahai masyarakat aya sabaraha fakir, aya 50 rah, miskin aya 50 rah, total 100 rah. Ieu duit 50 juta kabagian rah, maka wajib tina duit 50 juta zakat mal, zakat tijaroh, wajib kudu rata kaberena sering seberapa tadi? 500.000 sewang gitu. Mun beas atau tinggal ngaratakeun bae nu 100 orang teh kudu kabagian kabeh rata, ulah teu kabagian. Nah ingetkeun tah, wa illa lamun cenah eta masyarakatna tadi nu kumpul kari-kari duitna teu memadai, duitna kurang atau beasna kurang paregna teu mencapai sakitu, lam yajib wa lam yundab, maka teu diwajibkeun kudu kabagian kabeh, bahkan teu sunah-sunah acan kudu kabagian kabeh. Berarti cek lurah aing mah ieu hayang kabagianna sering 1 juta, lantaran mun 500 mah moal kabeuli pakaian anakna jeung lebaran. Mun teh mah dibikeun bulan Ramadan ieu mah. Oh lamun kitu berarti ulah kabere kabeh nu 50 teh cokot di fakir 25, cokot di miskin 25, bikeun sering 1 juta. Gitu cara. Itu 25 los terpaduli, nu penting supaya rata, nu eta ku duit sering 1 juta. Tah ngaji mah urang kaharti ku sakitu ge. Seterusna lakin yalzamu iqta'u salasin min kulli sinfin wa illam yakunu bil baladi waqtal wujub. Kizaid rek ngazakat pare, kemudian ngikuti kana aturan sakumaha ilmu fikihna, dicaritakeun ketika ngabagikeun pare atau ngabagi zakat, maka wajib hukumna minimal pada setiap golongan nu berhak narima zakat, nu 8 asnaf 8 golongan teh minimal per asnaf kacokot 3 jelma. Ngeun masalahna asnafna golonganna nu aya teh umumna di palemburan teh hiji fakir, 2 miskin nya, nomor katilu mualaf. Andai kata nu jelas aya mah fakir, miskin, mualaf, nya mualaf cek asup Islam. Nah maka minimal dari masing-masing golongan fakir cokot 3 jelma, miskin cokot 3 jelma, mualaf cokot 3 jelma. Eta becana cokot. Ajengan kaharti aya kitu berarti lamun ngabagikeun zakat, loba zakatna lain zakat fitrah sekedar sabungkus biasa gitu. Zakatuna urang loba ieu. Aya 80 karumeun mah umpama jang menang pare menang 1 ton, maka zakatna 1 kintal. Tanu 1 kintal teh berarti dibagi ku 9 orang tadi. Fuqara 3, masakin 3, mualaf 3, bagi 9. Geus kitu teh kumaha eta? Maka berelah wajib masing-masing golongan 3 orang lantaran golongan nu sejen mah geus eueuh zaman kiwari mah terutama Sabilullah, Ibnu Sabil, geus langka jelema nu keur musafir teh kiwari. Ajengan memang aya cenah eta masakin 3,
pukoro pakir tilu ngen mualaf teh sing cek nu karang masuk Islam teh nu tiluan ieu eta nu tilu-tiluna keur jarah ka Banten poe ieu sedengkeun ayeuna poe keur ngabagikeun zakat. Apakah tungguan sampai nyana balik, apakah jatahnya bikeun bae kana dua golongan? Cek di dieu wa illam yakunu bil baladi waqtal wujub, sekalipun si mualaf mah keur ka Banten jarah nu tiluan tetep bae jatahnya aya tina beas nu sakintal teh bakal aya jatahnya ke di mana nyana balik di Banten tinggal dibikeun jang mesti pasingkeun jatahna kitu carana. Ulah mentang-mentang eueuh jelema cenah ulah jadi teu kitu nya bere bae. Wa minal mutawattinina aula kizair melak pare menang 10 karung gabah berarti zakatna sakarung gabah. Geus kitu teh digigireun di Imah Kizair ke kontrakanana loba sing mbak-mbak jeung sing mas-mas. Tapi di lembur ieu ge lembur Kizairna pribumi deui ge aya fakir aya miskin aya pribumi na baroga imah di dieu. Nu ngontrak ge loba deui digigireunna teu bararoga sarua. Eta mendingan bikin kanu ngontrak anu sararusah misalkan anu orang mana-mana apa mending ka orang pribumi anu sararusah. Kira-kira muncul akal orang nu mana kira-kira eta? Dulur kira-kira nu mana orang merena? Cek di dieu wa minal mutawattinina aula mikeun zakat ka orang-orang pribumi anu golongan fakir miskin atau asnaf nu berhak narima zakat lebih utama dibanding dibikeun ka pendatang anu lain pribumi. Walaupun digigireun mah urang kontrakanana. Urang nu gua kontrakanana ge bahkan. Itu. Kecek nyata. Geus ulah dibere eta mah anggap we cenah bayaran kontrakan. Hukumna kamari diceritakeun tah mah. Lain. Jadi bikin baik cenah ka pribumi anu baroga imah nu pribumi. Walau aqta isnaini min kulli sinfin. Ai sabaraha asnaf zakat 8. Di lembur urang nu aya golongan mana bae ngan aya fakir doang cenah jeung miskin. Oh gitu. Ieu cenah aya biasa kintalan ieu sakarung jeung zakat. Kumaha eta? Walau hakto. Lamun dibikeun eta zakat kadua jelema doang. Dua jelema ti masing-masing asnaf, aya asnaf fuqara, aya asnaf masakin. Nu fakir dicokot 2, nu miskin dicokot 2, berarti sabaraha jelema? 4. Beasna sakarung. Tah. Lamun Kizair mikeun zakat ngeun kadua-dua jelema ti masing-masing golongan. Golongan fakir dicokot 2, golongan miskin dicokot 2, 4 berarti. Terus wasalisu maujudun. Padahal dinu fakir ge aya keneh ki bakar jelema miskin jelema fakir kunaon teh dihilukeun. Padahal cek luhur tadi nu ceritakeun cokot tilu kunaon ieu dicokot 2. Geus cokot 2 bae cenah aing mah mun ribet-ribet. Padahal kuduna ge tilu-tilu. Kunyana ngan dicokot 2 berarti jadi 4. Dibikeun tah nu tadi teh pare ka jelema 4-an tadi misalkan dibagi jol beh ki bakar anu ngarasa orang dinya keneh geus saha ki bakar tadi. Pan aing mah cenah teu dibere pan aing ge orang dieu aing ge jelema fakir. Kumaha eta? Wasalisu maujudun, sedangkan orang nomor ketiga nu golongan fakir atau golongan miskin ge aya di dinya nyeulekeun beta dibere lazimahu aqallu mutamawilin, wajib ka Kizair nu ngaluarkeun zakat katempuhan
kudu nutup merek ka jelema nu nomor katiluna, baik di golongan fakir atau di golongan miskin, lantaran geus menyinggung perasaan jeung hakna jelema fakir jeung hakna jelema miskin. Berarti katempuhan carana kumaha? Apa beas terus dibikin kanu tadi cokotan deui merek itu teu meunang. Kudu duitnya na beasnya na di dapur cokot deui bikin ka ditu. Sakumaha bae eta mah bebas sakumaha bae. Mun teh itu menang biasa karung menang sering 20 liter misal. Ieu mah nuduhan sesana teh anu pandari hiji-hiji tah dibere sering 2 liter. Kajen nu penting dibere. Gitu pada dulu. Lah meureun ieu mah tipe-tipe pemikiran bab kitunya. Di masa bodohan. Yang sanajan penting moal inget moal. Mun kudu inget esor. Sekedar doang. Itu ngagugurkeun dia, ngaji ngagugurkeun kewajiban teh kos kieu takarak ye. Karena lebah nama tetep ketika mentok mah tinggal nyeran Ustaz Baedak yang pusing-pusing amat. Bener dah. Tinggal nyeran Kiai Baedak cenah nanya kana kitu mah pusing-pusing amat. Tanu kieu Mang Udin, Mang Alan, Pak Guru Zainal, iyalah dulu disebut ngaji ngagugurkeun kewajiban teh pikeun urang mah masyarakat sekedar ngajina doang, kudu talar jeung kudu nerapkeun mah ke moal bisa. Lantaran sanajan urang geus madenge puluhan kali ge ari urang teh nyaho langsung dina kitab mah teu wani ngajelaskeun ka batur nalika perluna. Cek panjenengan dulu saya pernah ngedenger, tapi juga saya juga nggak tahu dah panggil ustaznya aja. Pasti gitulah kabehan ge. Ditunya pasti gitu. Kos kita ya aya mayit geus dipandian, sapi dibungkus, ngising. Pan meureun masyarakat mah kabehan ge ngaji mah geus pernah ngadenge. Tapi ketika ditanya pun sama, "Duh, kumaha cenah ieu Mang? Isangan deui tah kumaha cenah ieu?" Kan gitu kan? Ganti ulah cenah bungkusna. Padahal mah geus kararaji baheula ge. Lebah nama teu berani mutuskeun kudu kumaha. Cenah cenah kerokeun teh Pak Ustad itu eta kadenge. Cek sana aing teh nyaho. Tak kitu pada dulu. Hesena ngaji tan eta. Geus urang mah aing geus ngaji mah kieu kelak urang di hadapan Allah geus teu kadorakaan lantaran urang geus tilu ngaji. Gusti kula mah geus teu mikiran urusan zakat eta mah lantaran miskin kula ge mesti baheula. Jadi kula mah teu pernah mikiran zakat kos kitu. Oh si cek Gusti Allah jeh mah aing nu mere sia miskin aing nu ngabeungharkeun aing atuh Gusti. Kula mah ngaji ngan kula bari kopi beres. Teu pusing kula mah eta. Salamet urang. Ieu mah jeung nu beunghar masih ada ya dengekeun. Pamilus teh dengekeun ieu mah beunghar. Dengekeun ya. Aduh, Masya Allah. Sok hayang hirup teh ngalaman bisa ngabagi zakat saul bakir. Berarti urang ngaranna kitu dibere hirup beunghar dulur. Urang mah sekedar ngaji teu diterapkeun atuh moal hati-hati. Nah, gitu. Kunaon eta kijaen kudu mere ka jelema nu nomor katilu kurman lahu min malih katempuhan nyana ka jelema nu tadi nyokot deui tina hartanyana nu di jero imahna. Walau fukida ba'dus salasati radda hissatahu ala baqi sirtihi ini tajahu. Ditanya aya sabaraha jelema nu berhak narima zakat? Mun aya dua golongan rah can kapaluna. Golongan sabae fakir jeung miskin cenah jibadak nu aya ge. Nu sesana mah nu genep golongan deui cenah di urang mah. Oh gitu. Fakir asa sabaraha cenah kitu. Cenah fakir atuh loba fakir mah cenah. Geus cek lurah teh cokot hiji-hiji bae lah. Fakir hiji, miskin hiji. Biasana mun sakarung cenah ya. Umpama walau mukida padu salasah, lamun eueuh setengah daripada yang tiga orang berarti ngan aya hiji-hiji dicokotna. Jelmana dicokot hiji-hiji kunyana, gitu kan? Jelema dicokot hiji-hiji, fakir hiji, miskin hiji dicokot. Beas umpama aya sesakeneh gitu. Tadi geus dibere ya.
mun teh mah beas 55 liter dibagi 2 geus cokot 50 nah berarti sering 25 liter aya keneh cenah sesana sabaraha liter berarti 5 liter eta kumaha sesana rodda hissotahu ala baqi simpihi ini tajahu maka bikeun sesana ka golongan nu tadi anu leuwih perlueun. Umpama Ki Hasan jeung Ki Husein tanya, Hasan anak sia sabaraha? Anak kula mah cenah 17. 17. Sia teu gawenan henteu. Ai sia Husein anak kula mah ngan 2 cenah rah. Itu jaman kula mah baheula ju kabeh cenah pamajikan mun meunang 2. Oh gitu. Berarti tabeas 5 liter tawarkeun bikeun ka anu anakna 17. Ya, ieu mah 5 literna sesak ti urut nu sakarung teh ya. Jeung siapa anu 5 literna. Jadi sia mah meunang 30 liter. Si Husein mah meunang 25 liter. Eta ge lamun si Hasan teh anu anakna 17 nyana butuheun. Nyana butuheun cek nyana palurah. Kula mah cukup itu ge beas di imah mah saeutik ge aya. Ieu ge mah wana beurang saking ka imah. Atuh kumaha cek lurah teh. Cek Ki Hasan bikeun beta ka Husein kajen deui nyana sanajan anakna 2 ge atunya lagi dahang satahunan cenah tah. Nah, tah lamun kitu mah mangga bikeun ka Ki Husein, kuduna bikeun ka Ki Hasan heula nu pangabutuhna leuwih loba. Wa illa fa'ala baqil asnab lamun bungeun cenah bikeun berarti ka baturna yakni Ki Husein. Wa yalzamu taswiyatu bainal asnabi wa in kanat hajatu ba'dihim asyada. Palurah ngabagikeun zakat cek lurah sabaraha da asnaf zakat di urang mah cenah ngeun aya 2 golongan fakir jeung miskin. Geus golongan tadi itu nama borimin, mualaf, segala seterusnya Ibnu Sabil kali itu anggap eueuh heulanan. Ngeun aya 2 rah golongan fakir jeung golongan miskin. Naon kitu rah? Aing ngabagi zakat ya. Buka pare aing sekian kintal, ya aing zakat sakintaleun. Ya. Ngeun aya fakir golongan fakir jeung golongan miskin. Kumaha eta? Ditanya, fakir aya sabaraha jelmana? Fakir aya 20, miskin aya 30. Geus ulah di pikiran miskin aya 20, aya 30, fakir aya 20. Nu penting mah golongan 2 golongan teh dina nu sakintal wajib dibagi 2. Golongan fakir bere setengah kintal. Golongan miskin bere setengah kintal. Eta mah mesti pasing-pasingkeun mah terserah grupna. Grup fakir urang aya beas ngan setengah kintal. Ieu urang jelema aya 20-an, meunang sering sabaraha gantang ya, terserahnya. Yang penting geus diposkeun ieu pos fakir, ieu pos miskin. Kitu carana. Tah wa in kanat hajatu ba'dihim asyada. Palurah ieu golongan fakir jeung miskin. Si fakir lebih butuh, mun bisa mah nyana bere rada loba. Lantaran nu fakir mah bener-bener pagawean teu boga, penghasilan teu aya dina zakat mah. Beda jeung miskin mah pagawean mah boga, ngeun hasil gawena teu mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Karunya cenah mun bisa ge berah eta nu sakarung teh mun teh 50 liter fakir cenah bere 40 liter, miskin cenah 20 liter bae teu bisa, tetep kudu wajib dibagi rata. Aing geus dibikeun mah engke terserah grupna, grup fakir na sering sabaraha mangga, grup miskin na sering sabaraha mangga. Kitu nya. Terus la taswiyatu baina ahadis sunti bal tundaku. Teu diwajibkeun. Teu disunahkeun, teu diwajibkeun ngaratakeun antara satu persatu tina golongan nu tadi. Contoh, cek tadi golongan fakir aya 20, miskin aya 30. Geus kabagian masing-masing golongan sering 25 liter.
Berhubung golongan miskin maya 30, beasna mun aya 25 liter dibagi kunyana. Lantaswiyatu asal hukumna teu wajib kudu sampai ka bagian rata di antara eta mah bebas na ka bagian sering sakumaha bae. Nu penting mah kabagian itu, nu penting mah kabagian. Ulah kudu nya makan leuwih butuh cenah bere teu kudu kitu, kos kieu bae lah urang aing ngaran nu kitu mah. Nu penting mah kabeh ngasaan cokolot, asal kabeh ngasaan bae ulah kudu hayang pol-poloban. Waqtaro jama'atun min a'immatina jawada sorbil fitrati ila salasati masakin aw ghairihim minal mustahiqin. Terakhir parantos milih golongan ulama di madhab urang kabehan Imam Syafi'i yen menurut para imam di golongan madhab Syafi'iyah atau madhab Imam Syafi'i ngameunangkeun kana ngolahkeun mempergunakeun mikeun zakat fitrah kepada 3 orang fakir miskin saja. Ki Zaid neuk zakat fitrah asa baraha handak cenah ieu asnaf di urang nu berhak nerima zakat lah pusing-pusing amat rah cenah. Zaid pusing-pusing amat geus bae nu miskin bae berena. Dicopot nu miskin doang, nu miskin kan teu kabeh. Mun jama di RT 5 urang ye mara miskin aya 100-an mah dicokotkeun tiluan doang. Urang zakat fitrah nya nu urang ye dibikeun ku urang ka hiji jelema doang, tah teu bedana kitu. Maka hukumna eta teh meunang urang mau zakat plastik ka mana mah zakat teh masak teh mah kipulan cek dibikeun we ka padahal sarua ih hendak itu ku batu dibikeun. Nah seperti gitu menang bebas gitu-gitu namanya. Para dulur, para jamaah hadirin sadayana, cekap sakeheula pangaosanana, mudah-mudahan saeutik lobana nu disampaikeun mudah-mudahan sing jadi ilmu anu manfaat pikeun urang sadayana. Wallahu a'lam bishawab. Afdalul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la Sallallahu alaihi wasallam.